Ya lauk. Gede-gede guys. Iraha tuh bisa tena ya lauk. Gede-gede. Naon? Mana ya jatah jengun? Ah? Atah. Naon atah kene? Memangnya kerusak naon itu atah kene? Jatah ya, nu kamari kan aya nu geus disunatan 2 jam, Mak. Aya naik disunatan deui. Mana ini nih? Daya kau mi. Jatah duit. Oh, ngelapan iya. Iya. Duit ya, duit nu kamari disunatan, jatah. Nomor. Duit ya, duit, jatah nu kamari kan geus aya nu disunatan 2 jam, Mak. Oh, jatah eta. Heeh. Kamari teh nya anu pertama ya. Pertama kan eta zamana kabur. Can disunat-sunat acan kabur. Terus anu kadua teh kamari ngiri di can bayar ke DP acan. Oke lah hek di tagih lah kali tua zamana. Ah, terjadi atuh. Tadi namanya pakai meser jajan. Hah? Kumaha baru? Ek meser jajan. Jajan. Tu jajan mah hutang heula jeung itu. Gah teuing letik-letik geus ngahutang. Masih letik kene. Ya, geus aya nu ujung mending ka ditu gegeroh lah tuh. Loba gerohan tuh. Padung ge melda jatah tah gegero. Atah. Tuh yakin mah can ngangen ieu. Engke ngangen age lamun tos jam 5 ami jeung buka. Ih, atah deui, jatah. Oh, jatah. 2000 ajen. Heulah kajen padu menang pilus 2. Heuh, geus jung gerohan. Numpuk tuh. Aya meureun 2 bulan cari gegero. Dengan deh 2 bulan. Ke kamari gegero. Wah, langsung bersih. Sweet nih. Sabun naon ieu? Sweet nih ta sabuna. Sabun naon nih? Oh ya, sabun Esmin. Yo, iya sabun Esmin. Namun ngumbah iki langsung bersih. Ya, sabun geus terdaftar di Kemenkes RI. Nah, ya sabun geus aman, bersih, wangi deui. Lamun ek pesen di bawah deskripsi ieu ge aya nomor WA-na. Sabun Esmin ya. Pantesan ya wanginya. Wanginya wangi jeruk ya. Disengit pisan. Iya mau pakai ngumbah piring langsung bersih. Pastilah, juga piring kakara dikumbah langsung bersih kieu kinclong. Kadengan tuh. Hah? Mau Kadengan tuh. Oke, ada lagi hutang lah kan kamar di sunatan ya. So kue garosing bersihnya. Oh tuh iya yang mah ngelapan eta ya. Pokoknya dari gini. Oh, siap 1 2 3. Heulah kajen padu me. Siap 1 2 3.
Heulah kajun padu. Ih. Padu menang. Padu menang pilus 2.